Sunnatullah kitmanu sirri. Allah mah biasa nutupan kaawonan. Urang teh seueur awona tapi ku Allah teh ditutupan teh kaawonan urang teh. Damun teh mah dibolekerkeun kaawonan urang mah, urang teh ses jalmi anu sae. Urang teh jalmi nu awon, nah urang ngadadak jadi jalmi anu sae sabab urang aib urang ditutupan ku Gusti Allah. Mana Allah mah nutupan kana aib sadayana makhluk ditutupan. Nyumawi jalmi-jalmi anu mikat resep mukakeun aib makhluk nu sanesna dibenci ku Gusti Allah. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saur Allah teh kitu. Jalmi-jalmi nu resep mukakeun aib batur, kagorengan batur di jalmi-jalmi nu ariman saur Allah, maka eta jalmi teh bakal disiksa ku Gusti Allah lain di akhirat wul tapi dunya. Lahum adabun alimum fid dunya wal akhirah. Ka jalmi-jalmi nu seneng mukakeun kawirang batur pikeun eta jalmi teh adab anu pedih di Allah teh dunya jeung akhirat. Geningan urang susah teh asa disiksa ku Gusti Allah, boa urang sok mukakeun aib batur. Teu kengeng da Allah mah tara mukakeun aib urang. Lemawi urang kadah aya sunnatullah teu kengeng mukakeun aib batur. Sakumaha aib batur saawon-awon tong dibukakeun. Aib diri ulah dibukakeun, aib batur ulah dibukakeun, aib nu terutami aib wirang kawirang jalmi-jalmi nu tos antunkeun. Allah tara mukakeun aib, maka urang oge teu kengeng mukakeun aib nu sanes. Nu kahiji teu kengeng urang mukakeun aib diri sorangan. Kapungkur urang teh seueur maksiat, ulah dibeja-beja ka tatangga, ningali banjar batur tukang mabok, budak ayeuna mah mabok sasloki 2 sloki, akang mah baheula ayeuna we geus tobat 2 dreum. Ulah ditemong-temong, budak ayeuna mah jinah sulumputan hiji 2 awewena ge, akang mah baheula sakali bawa awewe teh salosin. Tong ditemong-temong, ayeuna urang tos sadar, urang tobat ka Gusti Allah teh. Pernah kapungkur maksiat ka Gusti Allah, tutupan daku Allah mah tos ditutupan aib urang teh. Nalika urang tobat ka Gusti Allah, maka teu kengeng aib urang dibukakeun baheula teh. Kawirang urang teu kengeng ja urang sok lepas dina ucapan sok mukakeun aib nyalira. Nu akhirna kumaha? Nu akhirna nu isin lain urang. Nu isin saturunan urang. Nu isin samurang kalih urang bakal isineun kalakuan urang baheula. Mata ulah disangungkit-ungkit aib urang baheula teh.